abdi para baraya di mana beayana utamina pisan kepada baraya anu ngagaduhan hanca carita jawara tibuhan maung karangan Kiliksa nu ayeuna beres dibangungan ku para baraya bagian anu ka-40 genepna. Sakumaha naskah ieu carita nu katuna dina bagian anu ka-45 Pendarang Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa ngadarkeun kaayaan alam pasosore di Kalangsawung khususna atuh Raden Purwa kairing kumang saha teh Ramana Nyi Sepirah katalah upas karlia teh harita teh nuju ngabangungan keterangan ti Murkana tina ngeunaan pupusna Mang Dipawara. Lah kumaha atuh para baraya lajenganana ieu carita langkung pausna mah mangga urang bisa dibandungan ku sareana dan kahade ulah tarobeh we ulah lalawara pariksa janela roris kunci pariuswa panto nya jadi aya baraya urang anu nyemah teu bebeja atuh nuhun kumarupi perhatosanana mangga urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan ieu carita jawara Tigu Hamang dina mangsa alam pasosore di lembur Kalangsawung. Saalam harita teh beuki sore bae dipapaesan ku saratung geret nu toleh reang di sarana paten wadan jeung baturna sedengkeun kaayaan di jero padepokan Kalangsawung aya nu keur ngariung opatan horeng si mana horeng Den Purwa kairing ku Iring ku upas karya sadengkeun Murkana harita digandeng ku si Jamin malah harita Murkana ngabuih ngomong ngajelaskeun tina ngeunaan kaayaan pupusna nyatana Mang Dipawara kutan teh kitu ieu juga pilu gong nya teu naon atuh ari nya mah kitu dan hanya karena teh nu mateni anu mateni Mang Dipawara dipikeun ka panyeungaratanana cik nah saha marehna teh jeung urang mana deui urang teh perlu ngayakeun balitungan jeung panarungtikan jeung manehna saur Den Purwa bari jeung ti paperket numpulkeun peutna geus jeung cicu kan geus mateni Mang Dipa yang ganggung sadaya Kang Aden ada begitu tah itu kajang tenang mah gawe nyangakeun ka sarira akang da kedah kumaha da abdi teh ari usaha mah teu petut-petut mah geus sami ngaraos magagal hate teh teu tiasana waktu jahat. Kes. Teu kudu dibarung jeung ceuri. Sok tarapuguh kadenge nah. Cek Den Purwa reng anjina nyariusna deren. Telah ngahurung emutanana nyawang kana kajadian anu tumeba ka Mang Dipa almarhum. Nyipta naon rupa nu geus didongengkeun bieu ku Murkana. Sedengkeun ari si Jamid gawena teh urut-urutan we jiga nu heueuh ngarti kana eta kajadian. Padahal mah hate leutikna mah surah paruju cenah kana omongan Murkana anu sakitu rikitna bisa jimutan kajadian anu sabenerna. Kulantaran atuh harita Den Purwa cicing pok Murkana. Bade kumaha maksud akang ayeuna? Mangga we ada masih jangan bantu. Ulah ngeros ka Pamang atau nepi kago kau merentah abdi sadaya Kang.
Margi abis ang renjangan penentu sayaga kang nampi naon rupi timbalan ti solira. Cik Murkana jika nangtang hayang diberi tugas. Akhirnya itu. Ari anak buah anjeun kamarana ayeuna tinggi asa ku tisen-tisen teuing itu. Jeung nadei kumaha kaayana sabada mang dipapupus. Aya sadaya oge kang wan sikeun mah nuju ngarariung we di masjid aya nu nuju ngobrol di kamarna masing-masing. Kumaha ngeunaan latihan? Kagiatan latihan saprakna pupus namang dipakapaksa we liren saheulaanan. Nanging sadayana siap siaga mayunan naon rupi bakal kajanten kang siang wengi teu oleh saringcing paguh kancing saring set paguh iket. Marginya kitu Kang Aden bilih bega anu dua teh ngajorang ka dieu tah kitu kaayaan di dieu teh Kang Aden. Tah ayeuna kieu we atuh. Syukur lamun tetep waspada tur iata memang kitu kuduna. Ayeuna pamimpin ieu paguron teh kosong malongpong sabab naon mang dipaparantos dugi kana titis tulisna. Terus pisan Kang kudu maot ku jalan dibinasa deungeun. Paguron kalang sawung ieu teh meureun perlu ku hiji tangtungan pamimpin anu wijaksana pikeun naon pikeun ngaganti mang dipawara. Janten kumaha salajengna Kang Aden. Jadi ayeuna kieu we. Deuh. Akang teh rek milih salah saurang pikeun dijadikeun pamimpin di dieu cik kira-kirana saha nu sakira cocok jeung kaayaan ti. Murkana siri jroning hate. Memang eta udah guang ti baheula teh. Sababangna ngangan reka perdaya pikinna binasa mang dipate. Apan manehna mika hayang kana eta kalungguhan. Hayang kumawasa di kalang sawung. Nguruskeun tapak lacak nu jadi bapak baretog. Ngaganti ki Juana Pati nu jadi bapakna. Kunaon make cicing ieu? Nuhun Kang. Nuhun naon ieu teh? Terus misalnya ipagurun teh kada aya anu mempina. Kada indah bedarian pikeun tos sedana almarhum Mang Dipa supados kelancaran dina sagala widang teu liren. Nanging tapi naon? Nanging ari kanggo abdi mah moal pipiluan dina milih jamina Kang mangawi nyangakeun ka salira Kang. Ngahasaha nu sakinten tiasa dipercanten kade ulah dapat milih Kang. Cek Murkana harita teh. Burat-burat terbutuh padahal mahatena dag-dag deg-deg bisihan cengan di sorok batur. Memang benar teh gagabah bikin milih hiji pamimpin teh, ye. Tapi teh kudu susah dina ieu mah. Naon sababna da calon geus aya di tempat. Ayeuna mah gerak kumpulkeun murid-murid kalang sawung akang teh deuk nanya kamaranehanana nah saha kira-kirana anu bisa dipilih. Akang mah langsung nunjuk ka hiji jalma naon sababna sabab hayang boga wakil anu kapake jeung dipercaya ku anak buah. Unjuk sumangga Kang. Unjuk sumangga. Atur nuhun pagi kitu bakal abis katujuh pisan. Cik Murkana harita bungahin. Malahan mungkongang mahayang ngengklak surat berijeng ajret-ajretan. Lantaran sakabeh anu dicita-citana bisa lumangsung kalawan lancar. Sababnya eta pisan anu piharep kumanehna teh geus tantu tujuanna hasil. Nya harita keneh Murkana marentah ka si Jamin. Sangkan ngabijaan sakabeh murid-murid kalang sawung pikeun kumpul di hiji tempat anu geus matu. Sarengkeun jeung Purwa jeung Upas Karlia harita teh nyelang heula kacai saterusna disuguhan heula tuan leuit ku pribumi. Tah dina eta kesempatan Murkana bisa ngobrol ku tuas ketuis haharewosan jeung balan-balanna nu sahate jeung manehna. Ngatur-ngatur siasat sangkan tujuanna kahontal. Dina waktu anu singkat pisan harewos teh geus nyebar ka sakabeh wadia balad anu sairon. Kabeh siap pikeun ngajalankeun tugasna masing-masing.
biasa nyerlekna mangsa nyaho-nyaho bada Isa we harita teh. Murid-murid Kalang Sawung geus kumpul di hiji rohangan anu lega. Den Purwa jeung Upas Karlia geus carali kalayan tenang digondeng ku Murkana jeung si Jamid. Murid-murid Kalang Sawung hempak merbayak sasimpe teu aya nu bari ngomong. Nunggu naon-naon anu bakal kajadian. Kaden, aya naon ieu? Rupina berantos tegap. Malihan watus lebih kenal wancininggang mangsa ite. Mangatu gerangan kita dan margi. Sadayana murid-murid berantos dipertus kembal. Cek Murkana jika mesti sabar. Hayang gerak prung ngayakeun pamilihan pamimpin baris jadi wakil Den Purwa. Kekenyakel kakawasaan di Kalang Sawung. Mangai, kurang awetan deh. Para saderek-saderana murid-murid Kalang Sawung simkuring ngahaja ngumpulkeun aranjeun sakabeh dina mangsa tur waktu ieu. Ari sabab naon sabab aya hiji hal anu perlu gancang-gancang direngsekeun. Sakumaha nu geus kanyahoan ku sarayaan Mang Dipawara wawakil kuring di dieu teh geus tilardunya. Tah dumasar kana eta perlu diayakeun pamikiran. Pikeun naon pikeun ngaganti wawakil kuring. Sabab loba tugas jeung kewajiban pamimpin anu kudu direngsekeun. Jadi ayeuna pisan geus ngayakeun pamilihan pamimpinan anu milihna lain kuring. Naon sababna lain kuring sabab kudu luyu jeung kahayang aranjeun sakabeh. Cik, ayeuna kuring rek nanya. Naha saha kira-kira nu bisa jadi gaganti Mang Dipawara? Coba tunjuk ulah asa-asa. Sabab hayang rengse ayeuna pisan ieu. Cip jama-jama teh meuni cempring nyerga angkat tincak. Kabeh simpe nu wani ngomong. Tapi masing-masing hatena galecok ngomong milih-milih pipamimpinin. Ngan bae rata-rata nama bari ngungeun. Sabab naon sabab nu kapilih sajabat ti Mang Dipa. Anu kiwari geus tilardunya. Nu boga pamadegan kitu teh murid-murid dan asli bae urang Kalang Sawung. Da anak buahna Murkana mah tantu hakam Murkana sorangan. Nah kelak simpe jempe. Coba geura sebut saha kira-kira mah. Den Purwa naros deui banjingna teu kana riung payunanana. Dina kayaan kitu Murkana ngecipan ka salah saurang muridna ngecipan ngardi. Gancang cung atuh ngacung bari jeung dangah po karita. Abdi gaduh pamilih manawi bahan katampi juragan. Nya sok. Saha tok omongkeun. Den Purwa melong. Kajalma nubil bangun penasaran. Upami kekawidian mah saderek Murkana nu cocok kanggo pamimpin di dieu mah. Jawabna eta jalma tegas. Nuhun. Terus anu sejen milih saha? Anak buah Murkana anu geus meunang ngaharewosan harita keneh pilih genti ngacingkeun turukna. Sarta nyebut jalma nu pilihna. Tetela milih ka Murkana. Atuh puguh we nu sejen meleting ngarenghap. Rek milih calon liana bingung. Sabab teu aya deui bisa dipercaya. Aya oge Mang Dasim can wejeuhna jadi pamimpin naon sababna sabab ilmu Mang Dasim kurang pangabisana. Jauh pisan lamun keur dibandingkeun jeung Murkana. Da memang atuh kakara sakedeung jadi murid paguron jadinya teh. Mua bisa nyusul kana pangartina Murkana. Nya nu akhirna nu milih ka Murkana teh aya 11 urangna. Sarta kabeh kaasup jalma nu boga paguron deta paguron. Dasok dipercaya ngalatih murid-murid anu sejen ku Mang Dipawara almarhum dina mangsa jumeneng kene. Atuh ngolobana teh bisa majar kumaha. Kapaksa we daek teu daek narima jeung nurutkeun kanu milih Murkana. Dumasar kana eta pok Den Purwa harita. Alhamdulillahirabbil alamin cukup sakitu ge. Jadi ayeuna mah yakin ye Murkana bisa dijadikan pemimpin di tempat dumasar kana kepercayaan muridna nu aya di dieu. Cik kuring rek nanya sakali di kasarea.
Nah satuju lamun Murkana diangkat jadi wawakil kuring di dieu. Kur sadaya nyebut satuju saur Manu. Murid-murid kalang sawung meuni saheng reang ngayakinkeun ka sarea yen Murkana bisa dipilih. Atuh den puluh age bungahen. Ngaturkeun nuhun ka sadayana ayeuna kana resmi Murkana jadi wawakil kuring. Tiwangkit ayeuna Murkana jadi pamimpin aranjeun. Anu wajib digugu jeung dilakonan naon rupa sakabeh parentahna. Putusan Murkana sarua jeung putusan ti kuring. Tah kitu moga-moga sarea satia jeung satuhu kana ieu putusan. Kur atuh murid-murid kalang sawung. Surak berjeng keprok. Aya oge nu teu keprok, aya oge nu teu surak disigeung kudu keprok atuh jadi urutan da sieun. Tanda lubung ka Murkana geus resmi jadi wawakil Den Purwa di kalang sawung. Anu kumawasa di eta kalang sawung atawa padepokan. Atuh puguh we Murkana mengerabeh lian irungna. Ngarasa bunga jeung bagja nu dina hate. Lantaran naon anu pikahayang kumanehna ayeuna geus ngawujud jadi kanyataan. Paromanana Murkana marah wae. Dadana punggung ngandung sumanget jeung harapan anu ngabebelah. Leungit sakabeh kasedih jeung katunggaraan, malahan mah ngagerempes jroning hate. Doda teu bener nyeri aing. Aing malaksana ngawasap alang sawung teruskeun tapak lacak bapak. Geus maneuh cicing dieukeun. Rek dibebenah deui kalang sawung ku aing. Ulah mengpar tina kebiasaan Bapak baheula. Bapak, berat tinggali kayaan tuang putra ayeuna Bapak. Anu baris jadi panyambung cita-cita jeung harapan Bapak. Ya, abdi pisan Murkana Bapak nu baris ngayakeun balitungan ka urang Cibenu. Anu geus ngarebut kamardikaan jeung kangeunahan Bapak. Anu mutuskeun teh musuh Bapak sapribubuyutan nu bakal diala nyawana ku tuang putra Bapak. Itu berentesna. Tapi ari panon mah gara pelet we ka murid-muridna anu ngarariung berjeng keprok. Bareng jeung jempena nu surat. Salongkrong atuh Den Purwa ngajak salaman ngawilujengkeun kan diangkat jadi pimpinan. Akang meulu ngadoakeun ieu. Moga-moga ayu isin bisa ngajarankeun anu rupa tugas selaku hiji pamimpin. Sami-sami Kang. Pak, uruskeun atur paguron kalang sawung. Sabab ayeuna mah geus aya dina kakawasan ayeuna amat. Ulah rek mempar tina naon rupa nu geus ditetepkeun ku akangnya. Bawa kana jalan anu bener tuluy yakin dina lempengna. Sing aya dina karidoan Allah anu Maha Kawasa ye. Leres pisan Kang. Nuhun Kang. Abdi teh nampi kana nurupi kapercantenan seura Kang. Cek Murkana berjeng bangkut tananing hormat. Lingin katuhun nyakalengun Den Purwa. Nya usa terusna. Den Purwa mere pepeling jeung wejangan-wejangan kasakabeh murid-murid dan aya di dinya. Sangkan sararea leuwih naronjakeun ajendi jeung kahirupan. Ulah lobatin yeun kasalahan. Salilana kudu eling kanu Maha Kawasa. Sabab naon? Sabab hirup di alam dunya moal salilana. Dina hiji mangsa mah bakal tinengu balik kanu ngagelarkeunana. Liri ibarat mang dipa anu geus ditunut kun rahayu, dicanda kudu kagungan. Maotna mang dipa dijieun pokok pepeling sangkan salarea eling. Ulah kajunjunan teh gagugulung hirupun saukur anu diukur ku waktu. Aya di dunia diawas ku Maha Kawasa, diawas ku mansa. Nepikeun katekna puting. Sadaya kumpul ngabandungan anu sasauran. Diteruskeun ku Murkana anu ngomongkeun sakabeh rencanana. Dina ngolah paguron kalang sawung. Tangtu ari payuneun Den Purwa mah janggi rek satia tea. Rek satuhu kana amanat Den Purwa tea sarta beja sejak ngestokeun kana sakabeh aturan-aturan geus aya. Tapi nya kitu. Saknya nama memang boga niat anu mandiri.
Panjangna alam piting dina ieu carita teh kacaturkeun lilana urang jojo ringkasna mangsa. Urang kocapkeun isukna weh isuk-isuk. Den Purwa jeung Upas Karya katut murkana ngaliung deui di rohangan tamu. Sedengkeun anu sejen-sejena geus migawe kawajiban sewang-sewangan. Tekagan ku datangna Den Purwa. Sabadana tuan leueut Den Purwa ngajak numbang ka kuburan Mangdi Pawara. Ngaduakeun kanu geus maot sangkan ditarima iman Islam na dihampura dosa-dosana. Sang geus mulang deui ti kuburan, Den Purwa ngobrol deui jeung Murkana ngacapkeun rasa kasano. Maklum ka anu beuteung istilahna. Samemeh mulang deui ka Kandemangan Cibendi. Aya naon ieu? Abi sedang ngadugikeun usul. Tah, usul naon? Upami tiasa akang tadi lawa kabuli we. Sing raos-raos we calik di dieu datang tos segor pina kapiogian mah ditanggal ku nisim abdi. Margi abdi teu priyogi ku bimbingan kali atikan ti sira akang dina ngurus ieu paguron kang tah kitu. Cek Murkana ngajukeun usul bangun anu teuria pisan. Sabaraha poe anu dibutuhkeun ku ayi? Ya, kedang langkung sasasih betu. Moal bisa atuh ye, adi sabulan mah sababna sabab akang oge boga kawajiban khusus keur ngurus Kandemangan Cibendi. Akang mah teu bisa lilaya di dieu, bisi anu diimah dedepeun jeung ngade akang teu bakene urusan anu masih kene ngagantung. Perlu direngsekeun anu sagancang-gancangna ieu, tah ku kituna paling bisa oge 2 poe deui di dieu teh. Samios apa ditu tiasa ngagang. Bahwa dinten dicekap nanging waktu anu sakitu harita teh. Urang gunakeun kanggo nambihan ilmu pangawruh jampe pamake dina urusan mimpin paguron kang. Abi teh nuhungkeun dilatih ku salira. Hak. Akan sanggup mare padoman-padoman anu sakira mangpaatkeun aji. Nuhun kang. Pikeun naon? Pikeun nambahan luang jeung pangalaman dina urusan ngolah paguron. Malahan mah ayeuna oge bisa dimitian. Salah sahijina ieu. Yeuh, Murkana. Abi kang. Jadi pamimpin kudu rancingeus, kudu bisa ngapi ngajarin ki gigir nuntun ti hareup merep dorongan ti tukang. Jadi pamimpin ulah poho kana Purwadaksina ulah sok ngungkug teuing neuteup ka hareup. Sawaktu-waktu mah kudu daek ngoreang ka tukang ngalieu ka gigir sangkan naon sangkan lumpang leuwih teteng. Ulah tanggah teuing bisi tatajong. Ulah tunggu teuing bisi dengar batur. Atuh saja badati kitu ye, ulah ngan bisa mematahan jeung ngajak-ngajak wungkul ka batur teh atawa ka rakyat teh, tapi kudu oge jeung prakna daek jeung prakna metakeun. Maksudna keur picontoeun. Sabab naon ye? Sabab anak buah atawa murid kasebutna teu cukup di pepatahan atawa di pepelingan oge perlu ku contoh-contoh anu hade. Sangkan naon? Sangkan pangajaran tereh terap kana jiwana. Tak itu salah sahijina. Jalankeun ku ayi sing bener jeung jujur sarta pinuku rasa tanggung jawab tah itu ji. Sing kada pisan kang. Untuk sumangga kurai bade diestukeun pisan bade dianggo padoman dina raragam ngajarankeun kewajiban selaku pamimpin. Bade dianggo palita kanggo nyaangan pijalanun abdi anu poe kang. Tah, bener kitu. Kudu digunakeun ngarah mangpaatkeun engke atawa isukan urang teruskeun deui. Ayeuna mah akang teh hayang nempuan heula kayan di jero itu sabab loba tempat-tempat nu can kanyahoan sapinuhna yuk. Hi. Urang bari lelempangan ngobrolna. Cek Den Purwa jeung anjeunna ngadeg. Terus ngareret ka Upas Karya nu direret ngaruti terus ngantung arek milu indit. Breng tiluan indit teu nempuan kaayaan di jero wewangunan paguron anu penuh ku rupa-rupa tempat anu sing sarwa aneh. Pikeun jalma anu kakara mah matak bingung jeung teu ngarti. Naon sababna? Sabab loba jalan buntu jeung panto-panto anu juga taya gunana.
Wari jeung lempangan teh Ding Purwa toleh ngagelenu pematahan karaina nyatana kamurkana. Dina tata jeung carana ngurus jeung ngatur-ngatur paguron. Kasubri para wargi can urang tundah kaayaan padepokan Kalangsawu khususnya Kaden Purwa kalih mangupas karya anu nganjang harita ka padepokan nu dipimpin ku Murkana. Tun sakedeung tunda sakedap ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka kanemangan Cibendi. Kasubri para wargi gancana mangsa alam dina ieu carita urang kocapkeun saminggu geus kaliwat we. Kaayaan di kademangan Cibendi ayem tentrem teu aya nu matak hariwang. Estuni matak betah tumaninah teu loba pikiran. Naon sababna lantaran disaprak aya kajadian nu tumiba ka Wirosada. Garong anu duaan teh can kungsi datang deui. Bikin urang Cibendi jeung sabudreuna nambah estuni matak lubina kana hate jeung tibra kana sare. Tapi nyaki itu mungguhin pikeun jutirah pamajikan Wirosada. Rai poe teh kana kamatak nambahan hariwan. Naon sababna? Ari nu jadi sababna. Salakina nu katelah Wirosada teu aya bae laratan. Can kanyahoan nasibna. Nah jeung meneng keneh atawa geus teu aya dikieuna. Anu maluruh can aya nu datang. Neangan taya pisan hasilna. Atuh puguh boh Nisutirah boh Kancanawati kacida pisan melanginana. Nya nu akhirna ieu carita kocapkeun dina hiji poe. Tapi ieu carita dina hiji poe. Nisutirah ngahaja bebeja kalancikna nyatana ka Kancanawati yen arek balik we cenah ka imah indungna. Sabab hate beuki kusut melanjeun hariwan kanu jali salaki. Tapi ku Kancanawati teu diidinan. Nyai adi ece. Pamadegan nyai kitu teh kaharti pisan ku ece oge. Tapi wayahna geulis. Malah kadidinan pikeun balik sok sanajan kabumi sepung nyai ku anjeun. Ai sabab naon bisi akan ngadeudeupkeun. Oge ece teh kaya batur di dieu kan sing sabar heula nang. Sugan jeung sugan we poe ieu aya nu sumping. Sabab geus hampir saminggu lumampana teh dina ganengan musuh jeung Wirosada. Kitu cek Kancanawati keuh teu ngedinan. Atuh Nisutirah meningah ulang. Manehna teu puguh rasa cicing dirinya lain teu betah. Tapi asa tumarumpang we inget weh ka salakina nyatana Wirosada. Nanging cek, kumaha atuh abdi teh da tekenging dipantalerkeun emut baik kapun lanceuk ka Kang Wirosada. Nya kumaha nasibna nya cek? Apa nu ngantosan putusan teu nengen ai. Pan bae sing sabar heula nan. Bae kain ayeuna aya nu sumping. Nah, Aki Purwalaga atawa Kang Purwa. Moga-moga aya teh sing hasil. Ya, atuh Sutirah jemupe. Teu nemba deui. Manehna teu wani baha kanu jadi lancip teh. Lantaran geus karasa an kabelaanana mah. Yen kacidanya aheunana we. Atuh sajabana ti kitu era Den Purwa bisi deudeupeun. Tapi ka Wirosada inget bae deui. Jambab bapana indi teka Kalangsawu marengan Den Purwa. Tantu indungna sosoranganan di imah. Nya anu saterusna atuh Nisutirah jeung Kancanawati ngobrol ngaler ngidul pikeun ngabangbrangkeun hatur bingung. Nyarah tingulu teuing cenah. Atuh hida kulilah mah hate Nisutirah rada laler. Teu kawas tadi teuing. Barang kerjongjon gunung tatur
kitu dintak anu datang bau anu rusuh pisan. Orang semana horeng Jangwardi muka kera datang tas meluruh Wirapati jeung kalasurnya teh. Marehna waktu kabur dina mangsana nampoake Puralaga di kakaya anu geus rubuh ku gagak bodas teh. Punten. Waktuna parantos cekap can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang bangilan lajenganana carita dina bagian anu ka-47. Atur nuhun kumarupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.